Sampurasun. Rampes. Datang deui di dieu di konten pala. Pala teh naon? Paulinan baheula. Paulinan zaman baheula. Oke, kumaha sararehat Kasep? Alhamdulillah. Cing eta nu paliwetan nu make acuk biru sa namina? Muhammad Faturrahman. Aduh. Rahman. Muhammad Faturrahman. Kelas sabra Muhammad Faturrahman? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Herdi Apal meureun. apal meureun icon. Kumaha sehat Herdi? Alhamdulillah. Oh, pangestu. Pangestu. Mohon. Tah, ieu Aung. Amrun. Oh, Amrun. Kumaha sehat Amrun? Alhamdulillah sehat. Oh, tah, ieu murid anyar deui yeuh. Didikan si Herdi sanes. Ya, sana. Oh, sanes. Sana mina. Awan Setiana. Oh, Awan Setiana. Kelas sabra Awan teh? Kelas 3 SMP. Nah, jadi di kombennya ya di permainan ieu teh antara SMP jeung SMA. Bener. Nah, di dia di konten pala paulinan zaman baheula. Maksudna teh naon? Jadi urang hayang ngingetkeun yeuh. Paulinan keur zaman-zaman baheula. Kan maneh mah zaman-zaman ayeuna asupna nya hayang apal yeuh. Arapal teu paulinan zaman baheula teh. Maraneh teh gitu. Kumaha siap? Siap. Nah, sateu acana asup kadinya suang di bere nyaho heula tata aturanna kitu kan. Kumaha carana? Engke ku urang dibere di dieu yeuh engke aya gambar. Engke salah saurang ieu dibagi timnya. Ya. Jadi berarti ieu aya tim A jeung tim B. Nah, ngaranna diganti B. Si Herdi ngaranna tim naon? Tim naon? Tim Rungkad. Oh, tim Rungkad. Nu hiji tim naon? Tim sesat. Sesat. Aduh. Tim Rungkad jeung tim sesat ya. Kayak kurang dibere nyaho. Jadi kurang dibere gambar kumaneh ditebak ya di tim A jeung tim B naon rebutan. Ditebak terus jelaskeun cara permainanna kumaha, jeung ngaranna naon, ngaran permainanna. Paham teu? Paham. Tah. Oke, di sesi terakhir di antara tim Rungkad jeung tim sesat main game, tapi main game zaman baheula. Pikir taku dua tim sorangan. Main game naon nya? Siap? Oke. Ulah lila-lila lah sing loba nu nyekip. Langsung bae kana permainanna. Permainan pertanyaan anu pertama. Yo. Gambar naon? Sok Herdi. Ndog-ndogan. Ndog-ndogan? Heeh. Anu ndog-ndogan pupus hiji cret. Terus cara permainanna kumaha? Dah, sok. Ndog-ndogan pupus hiji cret. Ndog-ndogan cret. Ndog-ndogan pupus hiji cret. Terus? Atuh sampai terakhir. Terus geus kitu. Goleang mata sapi bulenang. Oke. Masih apal. Sok, ayeuna pertanyaan anu kadua yeuh. Gambarna. Naon Aung? Amrun. Hah? Hayaman. Hayaman. Bener. Kumaha cing cara kerja mainna? Ieu mulintir teh. Sok satu praktekeun. Sok. Perlobaannya. Bantuan. Bantu aja. Ukur jadi hayam di dia dendang. Oh, tah, terus teh. Si teh kudu lolos. Carana lolosna kumaha? Oh, kurang jagaan ku opat Lamun eta lolos teh urang handap. lain. Tah, bener. Gitu. Kitu. Eueuh anu di luarna eueuh. Eueuh geus kajen teuing. Oh, gitu. Oke, benar. Sip. Oke, azan. Alhamdulillah. Nah, lanjut deh nya. Yuk, Jadi, lanjut. pan azan. Pertanyaan anu tebak gambar anu katilu. Ya, 1 2 3. Geus, Naon? congklak. Nah, Congklak. Kumaha permainanna? tidak saya congklak mah. Sok dijelaskeun we. Misalnya ayo lobaan. Lobaan. Duaan. Jadi yang di dieu congklak di tengah. Terus teh diurih-urihkeun. Diurihkeun naon? Dicokot. Dicokot, pindah-pindahkeun di kanu
liang hiji, liang dua, liang tilu, liang opat. Tamun liangna stop di liang nu eueuh berarti anggeus. Berarti geus eta mah. Oh, geus. Oke, betul. Yo, pertanyaan nu kaopat tebak gambar. Siap. Ji 2 3. Naonnya emang lu? Bebentengan. Betul. Bebentengan. Kumacing cara mainna. Untuk kita misalnya lompat kita nu tengah teh ngabeunangkeun lain. Pertanyaan nu kalima. Wes, Naon? wak-wakungan. Wak-wakungan bae eta mah ieu na. Laguna. Permainan naon ngaranna? Kayak heula eta budak kedua jiga rada renggang kitu. Jiga keur pas sewot-sewot atuh. Sok diskusi. Akurat tuh. Kur. Diskusi. Lewat. Lewat. Yo. Ieu mah pasti hafal. Samunian. Lain. Aya bolaan. Benangan. Tenis meja. Keluna tenis meja. Mejana mana kasep? Keluna ngalempar bola kana talawengkar. Upin Ipin. Naon? Patalawengkaran. Eta bahasa urangna, bahasa anu ieuna Lempar genteng. bantakan. Hah? Bantakan. Bantakan. Berarti si poin si Herdi sabra? 800. Kalau ngajawab 3 Atau 300. si Aung, si Amrun 100. 100. Aduh, kumaha turun ya. Oh. Ya. Ya terakhirnya. Nya. Aduh, eka tuntunan. Naon? Amrun? Hah? Ciple. Ciple, oh betul. Mun bahasa ieu naon? Duka. Bebentengan. Nggih. Lain bebenteng. Gunungan. Gunungan. Oh. Ya terakhir guys ya. Berarti poinnya tim sesat 200. Tim Rungkad 300 dimenangkan oleh tim Rungkad. Hebat dan ini ngaranna tim sesat sih. Sesat ya. Jadinya sesat. Nah, tapi marane santena apalah permainan zaman baheula. Selain ieu aya deui kira-kira permainan naon deui nu kumaraneh diaringet. Naon permainan naon? Bebeladugan. Terus Jajangku enggrang. Terus Samunian. katarik naon? Samunian. Lulumpatan. Ya. Lompat. Ini diberi. Kepolisian mencek budak ayeuna mah. Perang sarung. Gedeng depan perang sarung. Tawuran. Ulah tuh tawuran mah. Ulahnya. Ya. Ayeuna lamun si tim sesat hayang menangkeun permainan ieu dibere deui yeuh permainan saiji kira-kira. Siap teu tim Rungkadna? Siap. Nah, permainan zaman baheula sok dipraktekeun. Salah saiji di timna masing-masing. Nyaeta permainan non? Adu jukut. Sok. Sakit. Ye, 2 3. Sanu menang? Repo. Tim Tim sesat menang. Can, pan dia aya hiji deui. Sok. Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Banget tuh. Jadi samanya. Sok sekali deh berarti. Terus sekali sih. Nentukeun. Siap, Pung.
Oh, apa malah jeung menang nggak? Heeh, nu menang jeung nu menang. Menang. Oke, geus dari deh. Salah tina ngaran grup. Bener. Oke, pemenangna nyaeta tim Rungkat. Oke, salaman atuh. Oke, nuhun nya kasadayana nya lestarikeun budaya komo budaya Sunda, maneh teh hirup di Sunda. Slogan teh naon? Siliwangi, silih Asih, silih asuh, silih asuh. Siliwangi, silih asih, silih asuh, silih sengitan. Ya. Oke. Sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Dulur-dulur urang nu kurang dipiga cinta. Ayo dukung channel urang ku cara di subscribe, di like, Komen, share. ayo urang lestarikan budaya Sunda. Atur nuhun kasadayana. Sampurasun. Rampes.